Ciri arek lebaran katingali, anu tarawe tinggal baris, hiji nyesa nini ejeng aki-aki, nu teu kagoda ku barang beli. Di jalan beuki macet kendaraan, jeung kaca imah loba dielapan sangkan katingali. Imah anyar deui, da geuning geus jadi tradisi. Tong hariwa lebaran mah geus pasti yakin datang, ibadah sing bener bari jeung tenang, ulah loba mang-mang. Tong mikiran lebaran hayang boga kue hongguan, cukup we boga wadahna eusian, ku opak ranginan. Yu urang fokus ngadoa ka Gusti, mugia ibadah abdi ditampi oge dihampura sagalana dosa, nu dihaja jeung nu teu karasa. Tong hariwa lebaran mah geus pasti yakin datang, ibadah sing bener bari jeung tenang, ulah loba mang-mang. Tong mikiran lebaran hayang boga kue hongguan, cukup we boga wadahna eusian, ku kueh kiloan.